Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalamang sadayana garadu artos garadu hutang abang emok mudah-mudahan silaturahmi ieu dipasieun kudu tetep disarengan ku patarema dua dapal parangan sing janten silaturahmi nu barokah. Silaturahmi nu pinuh rahmat Allah. Biru khusus ngadoakeun ka panganten terus diakadan mudah-mudahan mantena diwuh rumah tani sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilaihi wa harrama syibah wa wa'ada alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Waqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul maulanal azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati paman bagibaan sunnati palaisa minal hadis. Ais pangampi pangajeng-ajeng nu dipihormat utamina pengatur waktu semasa acara dipihormat. Ais pangampi pangajeng-ajeng utamina guru pribados pangarsa para kiai para ajengan para ulama di wongkon utamikeun abdi guru-guru pribados di wongkon dipindah pondok pesantren Darussalam pangarsa akang sareng sadayana para kiai. Doakeun kurang mudah para kiai di tempat sing dipasihan barokah manfaat ilmuna soleh solehah para putrina. Amin. Kejo nyaah kaajengan nyaah kaajengan sing tarik nyaah kaajengan nyaah naon jauh ya kupikeun pepojeh ti abdi ajenan hargaan ajengan setem pilih hargaan ajenan ajengan setem paribasa kauruan muali Bandung nu jauh demi Allah ku deket-deket keneh kares moal ku abdi moal kurang Ciamis moal ek hajat 4 bulan pamajakeun surat Maryam surat Luqman Al-Mulk Tabarok surat Yusuf dipipit ku ajengan nu jauh deket moal ku kuring moal betul ek hajat 7 bulan ngonang ajengan jauh deket pamajikan akang hamil gede mus karata beuteung lumpat di kataha kak mah beurang kehet monya ka ajengan ke bagian dipasang ajengan
Ek nyunatan budak konang ajengan jauh deket ajengan ek ngawinkeun budak konang ajengan jauh deket nu macah lupa nikah ajengan nu nyerengkeun ajengan di wae betul 2 tahun menunjukkan ajengan budak kabeh teh geus reuneuh usaha deui usaha tetap doakan kurang sadayana para kiai para jangan diukur mudah-mudahan sing dipasihan paranjang yuswa dipasihan kemudahan rizkina kalian kasih rezeki nu halal seueur saetur barokah amin ya rabbal karena aya nadoman mudak nadoman shalawat ayeuna man ana man ana man ana laulakum baikama sareng sarena baikama arwakum man ana laulakum baikama hubbukum kaifama ahwakum Abdullah nurabbi cahaya wahai Allah Rabbi jaga umur kami kamilah pendosa punya rasa cinta wasilah yang mulia darimu Syekhana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama wakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama wakum salatullah salam ala taha salatullah Allah ala yasin sehingga tarik tawassalna billah wa bil hadi tawassalna billah wa bil hadi billah wa kulli mujahidillah bi ahlil ya Allah salatullah Rasulullah salatullah Habibillah iya sadaya jamaah moga doana ijabah amin pasihan rezeki barokah maafna husnul amin ya Allah salatullah ala taha Rasulillah salatullah Allah ala yasin habibillah iya sadaya jamaah moga doana ijabah sing biasa angkat jarah ka Makkah sareng Madinah amin salatullah ala taha salatullah Allahumma sholli wa sallim wa barik siap ngaji teh siap ngaji tapi ke jam sabaraha jam 4 aslina siap ngaji moal jangkeul moal pegel moal kesel moal seueur moal balik balik PS di dieu hawa ngaji macam sing tarik hawa
awang ngaji macang pek kes se tun lat sarua acan paingan tinggal dalam hikam dua ngaji dalam hikam tinggal rubbama atau kamana akaba rubbama managa fa atoka hartosna kesekedik jalma ku Allah diberi hirup beunghar sagala aya bro jengkol bro bengol diberi awak cager beas nyaeur duit seueur tapi kena ibadah malali lali diberi Allah rumah bertingkat mobil mengkilap duit berlipat tapi kena salat mata trongkoh kalah morongkoh barinya nyaho tahin aja dia aja jorak trongkoh kalah morongkoh barinya nyaho duk beduk kalah morongkut barinya nyaho sibut hanyut nih ayam budak ngajawabnya ulah nyengsol nyeng cik nyengsol ngenang mah nyengsol ngenang mah kerja di biong nyengsol mah pantes ulah dibenerkan matak bentar pangarsa palurah palurah alhamdulillah mudah-mudahan palurah jadi pemimpin adil amin matak senjata pemimpin adalah pemimpin kamari urang geus pesta demokrasi kamari urang 27 November geus hajat rakyat geus milih pimpinan betul matak pimpinan kudu nu tina ieu kabeh buka senjata lamun senjata pemimpin abri bet tina ieu pemimpin senjata abri bet senjata kiai dal senjata masyarakat masing singkil masyarakat mah singkil palurah diajak gotong royong siap diajak berjamaah sok kinuh maci di dia ini kompak ongkos singkil tapi talak tojo be waktu lohor karek ge balik di kantor kesang oke masih ngocor pangarsa palurah goledan kalah dulu nyubit lain api demi Allah tuh si itu palurah mah kulem lain molor palurah mah kulem mun RT ayah batak pemimpin masyarakat sing kiai dam abri bet il kabeh aya ol nama ol nya eta coel sabol nu bau nu ngaranna ieu ol di posronan akol polisi mawa pes yeun bala-bala kungkol jeung gor jalan tambah patan jalan nu ngarekol jalanna kan bahasa Sunda nya aya murwak anti betul benten di Sunda orang Sunda mun bener orang Sunda sok tuh di Sunda memejuk aya ge sing reflek orang Sunda mah ge diuk itu ge sing kopak ge jung torolok malaweung sia ge jung torolok terekel jut kuniang goreda rekot ecewer borosot bios dah lagi heureungan dalam menaik ngawas ka teu heureung moal bener kan mun ngawas kieu assalamualaikum wah ngantok sia tak mudah-mudahan sing jadi wasilah kebarokahan amin ya rabbal
Amin ya rabbal. Atap punten-puntennya ladang pengajian sing eta pakna. Ulah peringatan hunggul. Di urangan yang peringatan hunggul, Muludan peringatan, Rajaban peringatan, Muharraman peringatan, tasyakuran nikah peringatan, kabeh peringatan tapi diingat-ingat anger masjid kosong kene betul. Garas. Makanya punten-punten Palura sebagai pemimpin. Amin mudah-mudahan amin. Oh mudah-mudahan. Palura anu ngajabat ayeuna sing biasa ngemban amanatna. Ya Rabbal, doakeun kurang sing biasa ngemban amanatna. Barokah rezekina, tambah jodohna. Amin. Amin. Ibu Lurah ya. Makanya punten-punten diajak pengajian sing oh mata punten-punten loba jalma ku Allah diberi huruf benghal sagala aya bro jengkol bro bengol awak jaga tapi ibadah lali tapi sakalik dalam hikam warubbama manaka fa'atoka sekedik jalma ku Allah diberi huruf susah kadang sagala rieuh ragap daya heureut pakeun buksat bahan isuk dahar soleh hanteu bari nyanyi pagi makan aduh takkan luntur walau hidup ini dikubur aduh aku rela walau hidup walaupun asalkan setia. Siap bawa ngaji mah. Oh, bawa nyanyi apa bawa ngaji? Oh, gak bawa ngaji itu bareng. Sok dibaca Quran, sok jawab Quran, curang tes. Ibu-ibu helanya mun bener sok dibaca. Tolikeun ayat abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Mun bener sok tulikeun. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Ibu-ibu tulikeun ijeun deui Allah. Tulikeun Allah. Pinter mana jeung Bapak? Tulikeun Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada. Awadu betul. Cuma uing we. Dengekeun heula. Mata punten kenapa perempuan diciptakan bukan dari tulang kepala, karena perempuan tugasnya bukan untuk jadi pemimpin. Dan pemimpin laki ar-rijalu qawwamuna 'alan kedua kunaon perempuan diciptakan bukan dari tulang pundak tulang tak karena perempuan bukan untuk jadi beban keluarga. Dan tulang punggung laki. Katilu kunaon perempuan diciptakan tulang tangan karena perempuan bukan untuk jadi boneka, bukan untuk jadi mainan, dan bukan untuk dipermainkan. Laki-laki tepuk tangan perempuan. Oh, layak. Tak tingali. Nu kudu jasa mah awel, nu nyeusehan awel, gegero awel, nyitrika awel, isuan budak awel. Isuan bapana bahkan di neraka lobana awel. Alhamdulillah. Naudzubillah ijem. Alhamdulillah. Punten Balurah jangan buktikan surga demi Allah surga disimpen dampasan para kiai. Surga demi Allah tidak disimpan dapat sampean para nabi, tapi surga disimpan di tahta aqdamil ummahat
dampal seorang kaki ibu. Oh, ingat. Mata lamun budak duraka ka indung bapak demi Allah. Budak wani ngecelakeun cepanon indung demi Allah. Kaluhur moal sirungan ka anak moal akaran. Ibaratkeun di leuweung ka idang deur di lemur ka ieu rabruk. Pake pamikul bengkung pangeureut bingkeung pake suruh teu hayuan acak. Paling halus dijieun tarumpah di luhur ditinjak dihanap dicekek paling halus mencak naik otok. Moal jamuga bageut demi Allah. Abdi bisa kieu ledang kolot demi Allah. Makana punten Kak. Cek bahasa Banten punten lamun budak neraka ka indung Kang ngaguruh Kang 7 lapis langit jeung bumi ngaguruh Kang lamun cekolot cilaka sia demi Allah meneh maut tangga dihampura pasti bakal maling cilaka di kontana di rambutnya lamun cekolot balangsak sia demi Allah saya ingin balangsak hirupna atak hati-hati jeung kolot Kang awas saketlah kesang bapak saketlah teh susu indung dikenyot kurang dipakai maya albunya mau kagantian. Jika kau sayang pada kekasih lebih sayanglah pada ibumu. Jika kau patuh pada rajamu lebih patuhlah pada ibumu. Hei manusia ortuh ayo pasti kadinya gerak cobaan siap cik musik kantong teng manusia tidung dung 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 hei manusia hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu darah dagingmu dari air susunya jiwa ragamu dari kasih sayangnya turururut diririt torororot doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Anda ridho ilahi bersama ridhonya, murka ilahi bersama murkanya. Jika kau sayang pada kekasih lebih sayanglah pada ibumu. Jika kau patuh pada rajamu lebih patuhlah pada ibumu. Bukanlah gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Aduh, ngenah, ngenah, ngenahan. Asa-asa, kurang lila. Oh. Abdi pangresepna, pangresa pangurah, pangresa kangajengan, kang Roma Irama, resep favorit abdi. Dimiti abdi SDM muda. Setiap peristiwa aya laguna kan. Nunggu Kang Haji, abdi yang sehat teujeun lagu he lari pagi. Teujeun lagu kan. Kang Haji, tang ari luar batu tanpa jauh teujeun lagu dah ditebak. Kan itu punya pulang. Torojo ada Kang Haji ya bete miskin yang lagu. Yang miskin jangan bersedih dan jangan berkecil hati. Torojo ada Kang Haji majikan kabur. Yang lagu kalau sudah tiada curhat.
Torojo jabakang haji majikan maut nyen lagu gali loba. Eta lain. Bang emok teman. Kapungkur film aya 3 kapungkur. Aya layar tancap, terus? Oh. Punten, aya nama kang teu aya. Layar tancap bangkrut ku HP. Terus? Aya nama gaduh kuota kang buka ku ece. Film jadul tinggal saya kuota aya berenel. Baheula mah kang resep. Sore jam 2 teh geus aya wawar. Mobil bak make toa. Saksikan lah layar tancap di lapang newok. Film 3, 1 Dono kasih Indro, 2 Jak Semung, terakhir Roma Irama Satria bergitar. Koko Jona Oma, Dakwan, Torojo ti kebon, Oma, ketepak. Udah naik kuda, kita ngapa tonggo, ketepak. Terang kan? Terang aing kehet, kuda. Baheula meresep kalula, tinggal di ayeuna Kang. Budak ayeuna ulin nyawa HP. Terus kalau mau ulin resep ka kucing sumpur bebedilan bodoh main nodong ayeuna budak ulin mana di Barung dengan fasilitas Barung tiap Barung aya wifi kan demi Allah tiap Barung aya wifi terang wifi fasilitas mudah tur murah wifi murah 2.500 beli poser terus mudahna babari 12 jam 5.000 perak berarti sampai sabeting sabaraha 10.000 ngejedok di warung kang nyawa HP budak terus pohok ke masjid pohok berjamaah betul laras baheula mah di kampung naon kampung Kamayangan baheula mah kampung Kamayangan punten ceunah sajan maghrib budak ngaguruh di masjid berpujian laras di Kamayangan baheula mah beh kulon mana kulon di kulon masjid letik ilah stulil beh kidul Jibril Mikail Israfil Ijrail beh kaler kapuping suara adan beh wetan Allahul kafi Rabbuna kafi ngaguruh budak cacan maghrib budak di Kamayangan ngaguruh budak pujian baheula Kamayangan budak cacan maghrib budak ngaguruh di masjid pujian ngagulung baheula di masjid ayeuna ngagulung di war tok tinggal kolot di masjid wiridan astagfirullahaladzim li wali dayak budak di jalan kejenekan kita gandengan bak dan bidang buah peting deng nyanyi barat follow the mosmon don't you gonna keep far the listening to the wind of king and take me to the magic of the moment on the glory night when the children of tomorrow ay nyanyi barat jajan cilok begitu ayah tinggal ikam bagi krisis iman laras ayeuna bagi krisis iman balurah punten baheula mah krismon pangarsakan haji naon krismon krisis moneter tahun berapa krismon kah 97 Indonesia ngalaman krismon krisis moneter betul baheula mah krismon krisis moneter ayeuna mah krismon krisis iman laras alajan goceh iman bagi krisis agama bagi dangkal moral bagi pecat akidah bagi nyimpang loba penyimpangan akidah di Bunggulang kemarin kami ngelakuin orang Bunggulang ngaku Rasul karena sen komara terangkan orang Bunggulang ngaku Rasul karena sen komara sabaraha jemaahna 2.700 jemaah sen komara awas ulah pahilika dalam kitab bidayah tinggal mun ngabedakeun Rasul jeung urang tinggal Rasul aya bahasa saalit teh waliyah tarim khotbu toha canak ngadoman saalit Rasul mah la asra baulin hartosna la asra baulin kangjeng Rasul teu aya tilas kahampangan subhanallah kami Rasul kahampangan bumi ridho nyerep kahampangan Rasul diserap ku bumi saktu ku segit-segit Rasul BAB teu aya tapakna jadi gampang lamun di Kamayangan petang hul ngaku Rasul gampang titah modal kun ngadukuk asu na'udzubillahi min atak ya Allah loba penyimpangan akid iman krisis agama dangkal moral bejat akidah beuki nyimpang punten balurah baheula abdi kerja di santri hayang liping-ping awek hese baheula
enak ping awek pas kotak amal karena beungeut teh sorot teu dideuleut kumaha lares naudzubillah min dzalik mata musibah di mana-mana Kang Sukabumi teureun dipincar ku banjir bandang tingali Cianjur tingali ku aja angin puting beliung bahkan pernah Ciamis di Ciamis Kang bari itu warna Banjarsari aya Banjarsari pernah diterka ku angin puting beliung sabaraha 22 imah hancur luluh lantah Kang 22 imah Kang rata ku angin tapi ayah imah ini tuh murah keteng jajan subhanallah tukang ibadah diraksa diaping dijadiin ku Allah wartawan nyamper ini kunaon betul mah hancur abdi mah ini perkembangan tolak angin sudah muncul datang angin wes bas makanya tanamkan paripurna pribadi iman sing kuat di mana paripurna pribadi iman kuat semua loncat ulang homo udah tadi gadang tetap bungkus rumah Gusti Allah la ilaha Muhammadur dina hate kuring iman cicing dina hate anjeun iman cicing tetap moal bisa lepas dibengket ku tali syahadat sanajan loba nu daratan kating kuriring neangan lawang kating kaletrok kana panto hate tapi ku kuring teu dipalire aduh buk tebak lu kan jadi tanamkan paripurna pribadi iman sing kuat di mana paripurna pribadi iman kuat insyaallah boga budak jadi budak anu sol hoyong budak soleh ayo kamu panganten kersana cep pajar sareng neng Mela dijong ngabahas pernikahannya jadi bahas ai nikah pagawean ridho ikhlas nikah teh pagawean ridho tur'i apa pagawean tilu hiji aya nu ridho tapi teu ditarik hiji ridho tapi teu dua ikhlas tapi teu tilu ridho tapi hiji ridho teu ikhlas contoh jalma mah hugi palura baheula mah hugi ieu contohnya kapungkur palura mah hugi kasaha ka ece barang bere ridho ngan teu ikhlas naon sabab barang bere lain karena Allah beda we ka kapungkuh beda yang udang dibalik gitu kadua ikhlas tapi teu ridho contoh jalma boga pare 10 ton kudu ngeluarkeun zakat hate mah teu ridho ngan ikhlas dikaluarkeun naon sabab ikhlas pikeun ngesahkeun amal eta pare bakal jadi sumsuam balung daging kabarokahan mun dikaluarkeun zakat katiluna ridho ikhlas naon nikah maksudna ridho pikeun datang ganjaran kadua ikhlas pikeun ngesahkeun amal nikah teh bakal datang ganjaran beje 2 rakaat amun geus rumah tangga cek Rasul dibandingkeun yang lengohan maka tabi'ina rakaatan bilang aja 70 rakaat betul patak contohan cok di imah najat geus kolot rumah tangga sok aki cobaan aki di bumi jadi imam nini makmum sholat begitu salam kahiji aki assalamualaikum karet ka tukang Bray akan melihat bidadari di belakang kita saat sini nih masalah istri kita yang cantik bagaikan inner beauty istri kita yang solehah yang sanggup diajak tamu tengah malam di saat orang lain tertidur lelap lupakan Allah subhanahu kata kudang ke salaki ngeblok ulah di banjur bengkel salaki teh balik nyampe jam 11 penting dan travel alurah begitu subuh pan salatu khairum minan naum ulah di banjur sing aya da berat lama kumacarana ujeu tang
angkep cangkeng ngasing taguh komat Allahu Akbar bukit tarik cium tarang sing nyepot kalau bukit tarik kan tamplokan bubur cek anak jalina ucapkan innalillah pasti hudang teu naon udah ke rumah tangga ya kamu neng Mela umumnya kamu aja membangunkan suami awas cek tadi kan ridho bahkan datang ganjar awas ngahudangkeun salaki eceun nyontok ka Siti Aisyah neng Mela contoh Siti Aisyah membangunkan Rasul kumaha uluk salam 3 kali uluk salam dengan penuh nada ayo mesra amalkeun teh penting ngahudangkeun salaki teh assalamualaikum ya Rasulullah Siti Aisyah assalamualaikum ya Rasulullah 3 kali assalamualaikum ya Rasulullah baca salaki assalamualaikum kang buga dengan nada sayup mesra assalamualaikum kang buga asok tara kumaha cek hodang sia ngampunten Siti Aisyah tok uluk salam teras sok ngantelkeun damis geulis damis pipi geulis Siti Aisyah cek keterangan teras digulusurkeun kana dampal sampean mulia Rasul pipi teh ieu gulusur cek salaki gulusur asok tara lain robehan guru gitu awas ya hiji wah awas kedua kapan tujuan ngawas terawan tujuan bangosan pikeun naon tah pikeun nyontok kaluhur laras mata urusan dunya masing tungkul kahan awas urusan dunya sing tungkul kahan urusan akhirat sing tangah kalu kurang mati balik dunya tangah akhirat tungkul dunya batur kabeli motor urang nu gering batur kabeli pas lenceng urang teu beunah cicing batur kabeli sawah urang teu beunah dahar akhirna kumaha teh capek pikiran batur gering nangtung ngalang-layung TBC setruk terus mod batur kabeli motor panas batur kabeli kompor batur kadulu tutung ijem awas ya ulah kaluhur wae dunya mah tungkulna kahan matak sing tumari masing tumari mah milik rezeki nu katampa gede leutik sing bisa syukurana nyawer ya ai kamari tiap pajar sareng neng Meli sawer tuh tapi menang ulungan cek tukang sawer gitu cek sawer gitu bahasa cek ibu rias nyai untuk ingin nukarek jatuh kerami neng Mela mabah masuk ke hati neng Mela geulis ulah ingis ulah nangis datu segede pitis apa cek tukang sawer patak nikmat pengantin duhai senangnya pengantin baru duduk bersanding bersendak kurang duhai senangnya duduk bersanding bersendak kurang senangnya menjadi pengantin
harinya terus Ecep pernah panganten waduh bagjana kang nikmatna dangdan ibu rias dangdanan panganten terus hareudang di kipasan kepeger ayu wadak luntur diwadakan sedo di sedowan hayang dahar dihuapan hayang minum di inuman hayang kiih dan boga budak ngerantiki bapana iha jadi dekasa kadiki-diki saha tak singalu karena budak mun hayang budak salsing saya namina ayo sina ismahu bere ngaran budak sing saya pang alus nang urang kalimun pamaget kabitan kulapat Muhammad kedua Ahmad katilu Hamid opat Mahmud Mahmud lain hiji Muhammad dua Ahmad tilu Hamid ngalamun Hamid pakai Abdul Abdi dengan asmaul Abdul Hamid Abdul Wahab Abdul Rajab Abdul Manaf Abdul Jabar jeung sajabana mun awe make Siti contoh Siti Aisyah Siti Fatimah Siti Khadijah Siti Maisarah Siti Moesirah ya pamimurang kali ecet cana ku ecet nami sepuh contoh Muhammad bin Abdullah cana ngaran ulama Sunda sanami Abi Wina keda naon Inung Wiwin bapayana Wina sanami Gani bapak Angga Inung Nani jadi Gani mungkin ulah mun Inung Nani dah bapak Kodin jadi dah bapak Abbas Inung Okom Inung Mumun bapak ini itu pikir mencetak murang kali anu sok hayang hiji awas mun hayang budak soleh hiji koncina kudo dua ku pendidik yang baca dalam kitab Qurratul Uyun doang ngaji aduh lip kan tinggallah kita cek keterangan lain jorang cek keterangan dalam kitab Qurratul Uyun tinggal aya bahasa la taqo anna hadukum kama taqol bahimah kupikeun lain jorang cek keterangan la taqo anna hadukum kama taqol bahimah katotna la taqo anna teu menang gereges kedebuk teu menang rusuhan ulah kalau bae mun akang jeung teu bade hubungan sama teman kama taqol bahimah seperti binatang mun dek kituan balura mun hayang budak saleh ulah rusuhan kawas satok cita terangan tah memeh lebet kamar singa ada tata krama carogi geus sunat uluk salam besok tara jol jepus uluk salam hola terus uluk salam kakara lebet kamar naon tagawena naon la taqo anna hadukum kama taqol bahima ulah gerges kedebuk ulah rusuhan kawas binatang sunat ngamparkeun sajadah sadat nya gituan salat sunat mutlak barokat nah jadi kalau ya Allah abdi yang gaduh murang kali anu soleh tos lapat mutlak ulah rusuhan buka Yasin baca Yasin 20 hiji Waqiah 40 emeh gituan dengikeun heula ayat 10 11 palak bina 77 kosok tara uing gejan pernah oh suku manten amparkeun saja bari nyanyi dina amparan mantep siapa dina amparan sajada kapungkur mah kieu kan ieu teh bijina terbang teh tahun 8 kilo di abdi di Mahmud kan kalau lah abdi kawit di Mahmud abdi asli orang Cigonela orang Mahmud kan tinggi ini Jamis kan
Ciamis abi di caket kampus Uniga, caket kampus Universitas Galuh kan. Apu Burma abi di Bandung. Di Bandung di Mahmud tiap malam Jumat ya terbangan, sholawatan kan. Tah itu terbang. Bijil terbang tahun 83. Nah, beki maju kemajuan bijil tahun 87 aya band kepret ibu-ibu takoni. Pak band kepret kumaha sorana? Numpak kapingping numpak kapingping dicok dengekeun cini-cini. Tahun 85 aya Marawis saprak aya ikon Ustaz Jefi Al-Bukhari lamun hadroh di Habib Syekh mun Marawis diuji almarhum betul. Kumaha sorana Marawis? Aya emping, aya opak, tak opak cur hareut. Mate pake seni laras teh. Laras? Tinggal ku ece buuk abi. Itu seni teh. Oh, tinggal ku ece. Oh, baju make seni teh. Tinggal atuh make daster hideung, itu daster teh. Sok karegu jeung majikan. Tiap poe Kemis eueuh mingguan. Make seni Kang. Daster hideung make ya urat-urat emas modelna. Terus sorban hideung ya urat-urat garis emas di wae. Buuk jambrik tinggal kopiah jangkung kacamata hideung jawab mata keunah kana ceulik kasep teh. Oh iya. Sedako kasep teh. Orang jujur ngajar kasep teh. Batak make seni rumah sholawat make seni. Oh sholawat make seni. Sok aya sholawatnya gini. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi niwan daraji ataqaka ya jiratan Allah ya uhailal juh. Ganti lagamna, make lagam non milenial, lagam ayeuna. Tujuh keterangan setiap syair yang membangkitkan ruhul jihad, kaci ganti lagam. Karena budak resepeur, lagam non, lagam milenial, lagam kereta malam. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyani wa atabatayyaji. Enak ganti maka lagam caya-caya. Bisa tak? Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji apataya jiratal alami ya uhal judi wal karami nahnu jiranum bidal harami haramil isani wal asani jangan caya sarang lain eta jam. Hah? Enak kupingkan lamun kamari muludan teh setiap muludan sok aya ieu nadoman setiap muludan aya nadoman maulid nabi mun akur jeung Ciamis kieu Gusti urang akur Kangjeng Nabi Muhammadan Arab Quraisy gajlok Siti Aminah waktos kabar ningal cahya di bumina kita lagam jadul di baheula ganti ku ece make lagam milenial mana budak kesepeur lagam naon lagam dangdut lagam menunggu bisa sekian lama aku menunggu asupkeun Siti Aminah waktos babarna ninggal cahya meuning ngempur di bumina ulung ari lahirna ceuk nur poek mongklek eueuh batur tarang tidak gorbun cunur dipopokan ku beas aya cekur ya. Ari lahirna ceeme bibir oge meuni. Jadi ngarobah punten seni apa aja
seni ulah nyalahan kena koridor hukum betul. Terus setiap jamaah pasti pakai seni kan. Ya betul. Mata Allah nyiptakan walaqad karramna bani Adam. Walaqad karramna teman-teman Allah ngamuliakeun saha karramna bani Adam ka turunan Nabi Adam alaihis. Kita urang kang sadaya turunan Nabi Adam alaihissalam. Urang teh makhluk pamulia-muliana ngelehkeun makhluk sanes sekalipun bakat malaikat nu ya sunallah. Malaikat teu can pernah maksiat eleh ku urang. Naon cakap? Urang boga tilu anu batur teu boga. Naon tah? Hiji manusia diberi akal. Naon cenah? Naon cenah? Dua ngaji. Doma boga akal? Boga. Boga. Parabna beda tuh? Beda. Maraban me ujuput maraban hayang eta maraban iti kututut maraban pamajikan kukan dok salah ku kantong tebak kantong lain banyut dan sudah cuma sok sensitif alurang kadek-kadek kan oke geus deuri da emut cek sinen aya bahasa sinen ke cek sinen aya sinen geuning minyak lantung minyak tanah nu gantung pasti naon padahal loba nu gantung nah loba jeruk akalnya da sok emut jajan mah matak pun abdi boga dongeng abdi eta nu gantung dina moal gantung bisa nyalametkeun dina terkaman naon oh aya aki-aki palurah keur ngalasulu di leuweung aki-aki keur ngumpulkeun sulu di leuweung ka keur ngalasulu musek ngumpulkeun sulu di leuweung ka keur kusak-kusak ku sulu torojol maung datang betul ada yang gerung maung syakir was sulu dibabetkeun ka pakat ku rewas becil lompat terkebak pakat ku tarik lompat dikosewatkeun akar wah nyungsep kana eurih cirah dihanap ku ti luhur cara merosot pan guntang gantung lo torojol maung kang maung koel maung teu murah-murah kalah gedut hidup 40 lewas matak kunaon bujur hideung eta teh kahebos ku hitut kalios bujur hideung resep mudah-mudahan hubungan sing kepenegak di akhirat amin ya rabbal mata kurang teh diberi ku Allah kemuliaan diberi mata pemuda orang itu orang mana hilang pemuda kupingkeun bager akamnya ieu pemuda urang kamayangan punten bager jaga akal supaya sehat ulah diruksak akal. Dalam kitab Jamul Jami aya baca hifdzul akli wajibun ngaraksa akal hukumna wajib jaga akal supaya sehat betul ulah diruksak baheula ngampar botol nu geus boga masa lalu baheula pernah ngalaman masa silam masa kelam pernah mabokkeun bae nu geus mangu masa lalu biarlah baru nunggus banget yang penting bagaimana kita ke depan aras cek inul masa lalu bahwa mengampar kang botol timiti whisky brandy Genewer Black Label Jack Daniel Kipas Regar Columbus Martini Napoleon Tristal Suliwa Mot Smirnoff Vodka Raja Wali Ciu Kiling ulah curiga urut-urut menang apa akun curiga buruk jabrik gitu kan main nunggus mang katakan sekarang Mira Santika no Mira Santika no jawab ya
Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan hidupku. Sebelum aku tahu kau dapat merusak pikiranku. Jawab. Sekarang tak tak tak, aku tak mau tak mau tak 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 tak, aku tak mau tak mau tak. Sekarang tak 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 tak, aku tak sudi. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Gara-gara sebotol. Aduh. Banget. Bawa nyanyi apa, bawa ngaji tepecus. Si jadi ahli ilmu, amin. Ya Rabbal. Mata budak pasantren. Sok ada rusalah pesantren. Terus seluruh pasantren di dieunya, terus sok budak pasantren jeung budak. Awas ceuk, abi naros ka ece. Budak ece parawan geulis. Datang duaan. Nu hiji mobil Pajero, nu hiji Sardi pinter ngaji, buk jabrik pilih mana? Oh, siap lain. Oh, siap. Oh, nu jabrik mau Pajero. Pilih masan lisan kan mawa sambutan di Palurah. Saudara bangsa Palurah lagi. Assalamualaikum, ini bagian pengawasan di acara pernikahan syukuran Cep Kadang sedang Neng Mela. Pas pada angkat gerut teh hujan, dorjar angin badak datang mah. Mungkin coba. Assalamualaikum, ini bagian BLT gerut hujan datang mah. Karawa payung. Ngapring-bring sakabeh jalma muruna ka Bank BRI ek nyokot duit BLT susuganan katuliskeun cepet bukan Bang. Aduh karunya teuing anjeunna teu kabagean susuganan tahun hareup kitu ge mun hirup teu kabagean BLT ngutup lu kata ulah ka Palurah komo ka RT karunya da BLT nu pemerintah nu Palurah teu sare jeung magura wah keet RT cenah aing teu kabagean ngomong gitu da milik mau apa hilih punten cek sinen yang nyinen heula cek sinen milik mau apa hilih bab jamaah mau apa ala geus diatur ti dituna pangarsa Palurah nu kasep nu ganteng nu soleh nu bager. Aya beureun. Ada punten-punten ya, wah punten je. Keun we urusan dunya mah tinggalkeun nya betul. Penting mah dunya sing tungkul kahan. Akhirat sing tangah kaluh. Awas ulah dibalik. Tangah kumaha dengan ye. Batur jag-jag, urang jag-jag, batur beunghar, urang beunghar, batur miskin, urang miskin, betul? Batur kolot, urang kolot. Batur kolot, urang kolot. Urang batur kolot itu salat tahajud. Urang salat subuh kalau kabirangan baik. Batur jag-jag, urang jag-jag. Batur jag-jag getol ka masjid, batur jag-jag getol berjamaah, batur jag-jag getol ke pengajian. Adik urang jag-jag ngangkat semen 2 sak kaduga, urang jag-jag mat punten 2 jang kaduga, urang jag-jag matu kaduga,
teu takbir kanyak teu kadungga. Naudzubillah min eta kaluhur teh kitu. Etak nyonto dunya tungkul kahan. Akhirat tangah kalau ieu batur miskin urang miskin. Kunaon batur miskin sabar ku miskinna? Ai urang dibarengan ku aral jeung ngaras. Punten. Memeh beunghar naon heula? Jawab. Memeh beunghar naon heula? Memeh jangkuk. Memeh gede. Memeh panjang. Kan sajodoh. Aya jangkung, aya pen, aya beunghar, aya miskin, gede, leutik, panjang, kon, halojo, panas, awewe, nu ngomong, nu ngadenge, mu balik aya mustang, lamun kuring ngacak serangan dianggap jalma naon. Astagfirullah. Nyebut gelo. Abdi kantos ceramah alurah di Lembang, Cisarua Bandung, di rumah sakit orang gila. Hampir 2000 gelo kabeh. Abdi rewas begitu dong kapur dulu sabut gunung. Kudu cager ke head. Najis teh kudu gelo aing. Rojol nu gelo. Mana nu gelona? Betul. Mata cek tadi udah naon diberi A. Ulah hayang gelo diberi A. Akal sehat, jaga akal supaya sehat. Ku akal mulia manusia, ku akal mulia, ku akal hina. Jauh pentar binaron. Di abdi Ciamis caket kampus Uniga. Di kampus Jalmi boga kos-kosan 2 lokal. 62 kamar. Sawana hektaran. Mobilna 4, Livina, Pajero, Yaris, Fortuner. Ngan si eta ayeuna kakulon kidul wetan tara make calana gelo rek. Najan fasilitas undag-andag harta ternyata akal mahin. Gelo mahin. Mata jaga akal udah supaya sehat. Naon tah? Akal. Hifdzul akli wajibun. Ngaraksa akal hukumna wajib supaya sehat. Kedua manusia mulia karomna diberi naon tah? Diberi kol, diberi hat. Doma boga hate, kucing, monyet, ulah menjelong kawing atau monyet. Boga alamun kerdo, malin kol pun tapi kibdun, tinggal pikir. Ayat bahasa mingkib bil udhiyah tina hatena lagi kurban. Mata lamun kersa temat kibdun lain kol pun kerdoma kibdun kersapi kibdun kerjama kol berapa hili kerdoma kersapi kerjama kol naon bedana beda ai kibdun rasaan kol pun boga rasa doma mah rasaan betul urang mah boga rasa naon tah jalma boga rasa cinta betul mata aya awe lala urang ayeuna cinta kepada siapa ngayakeun pengajian cinta kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad moaleungit rasa cinta pasti pada makhluk yang takkan hilang walau sampai akhir masa sholatul salam ala toha sholatullah salam ala yasin habibillah wing itu ngomong oh ya dia menggunakan kopi
kopikeun heula ka haji punten. Lamun haji Roma, kalau punten. Lamun Roma Irama kopi nyanyi. Lakuna Roma Irama. Cek Roma Irama gitu. Sudah hati pedih serta tubuh letih, segala derita kan ku bawa lari, tanpa ku mengerti apa salah diri, mengapa di meja tidak ada kopi, di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Terus ayo Ciherang vokalis weh edi kopi mah hideung susu mah bod nu bodas mah cai sus matak mun aja yang montok beres sumbangan kehet susu betul. Kedua manusia diberi kolbun hat diberi hati naon bukan rasa cinta kepada Allah, cinta bagi Nabi Muhammad. Termasuk kurang yang pernikahan rasa cinta kepada siapa? Cinta kepada seorang suami dan karas cinta ke salaki itu cinta kan Nabi binaros rukun cinta seperti ini lah iya rukun Islam seperti ini rukun iman rukun cinta tilu hiji hate ngait kanu dipikacin, kadua bibir bases kopi. Alhamdulillah akang alhamdulillah pilih jeung dusna ini kalian mah kang sabak balik deui ngabahas cinta kurang teh cinta rukun cinta til hiji hate ngait kanu dipikacin, kadua bibir basa sing seueur nyebatkeun nu dipikacin, teu cinta ka Rasul bibir basa sholawat ka saha ka baginda Rasul, cinta ka Allah bibir basa zikir ka saha ka Gusti, teu cinta ka salaki bibir basa nyaritakeun salaki keur modal Timogok dimanapun pasti ada kamu cemplung salaki betul. Oh katilu berani berkorban berbika cinta cinta ka salaki wani ngorbankeun kesuang sarua salaki korbankeun keur pamaji ngan sabab hayang hidup pengen kebahagiaan dunia akhir asap ngadoana Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab ayat bagja berbicara masalah bahagia tidak semudah membalikan telapak tangan muncul kuya-kuya tidak semudah mengucapkan bim salabim abrak kadabrak mesti adanya berjuang maupun dalam kitab Sapinah tinggal juang ngaji apa sing aya ngaji sing aya heureuy ulah heureuy hungkul ngaji eueuh tinggal Sapinah wal junajata wala yasluk masalikaha inna sapina tala yajri ala yabisi ngarap-ngarap keselamatan tapi mungalakonan para huke moal lempang lamun cicing di daratan betul mustahil perahu lempang di darat da karoma dicak abdi contoh urang hayang bagja hayang menang rahmat Allah hayang menang surga Allah tapi berjamaah tara pengajian tara menang uang mustahil jamaah hayang beunghar gedong hayang sigrong mobil hayang murkeuh tapi usaha tara gadagna gaple hees nguseup aya mana zaman hidup nguseup ye aja lamun salaki nguseup resep teu hah disuruh ato punten aing nguseup teh ngajarkeun salat khusyuk pingkeun lamun salat hayang ngusut kan teu tukang
Sok tinggal ku akang tukang musik. Di mana kukumu lompat anu busuk kana kukumu sama tuh. Benar. Mata cek bahasa kolot cing aya bahasa leuleus jejer liat. Leuleus jejer liat. Maksudnya jangan leuleus jejer. Awakna leuleus sing daekeun ruh. Leuleus jejer awakna leuleus sing daekeun sud. Eta keur musik teh ngong adan baetkeun jejer. Buru-buru mana? Sholat kacai, terus lihat tali nanti pegang, kuat. Najan ayah sembako, nyimpang supaya nyimpang akidah, ayah sepedana di Kristen supaya nyimpang akidah, nanti pegang tali nak kuat, mau lucali, jelucat mulang, tetap senembah ka Gusti, la ilaha Muhammadun. Tak punten, ayam bak jangan pudek berejo. Tak cek koma irama aya berjuang laguna ya teng tereleng tereng duk duk ya teng tereleng tereng duk duk berakit ke hulu berenang ke tepian sakit dahulu susah dahulu lalu kemudian bersenang-senang teleng pahit rasanya bantuan manis rasanya sakit susah lalu kemudian berbahagia berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai rintangan sudah pasti ada, hadapilah semua dengan tabah juga dengan kebesaran jiwa. Aduh, ya eta atlet tak buk kayak remehan. Kata cing daek berju, nah bohong gitu, buktikan. Ieu ecet diuk cangkel teh berjuang, diuk cang pek kes se itu berjuang. Kata kirup heula bagja cing daek berju. Ece boga salaki gaweana nyarekan wae cing sabar berjuang. Akang boga majikan gaweana ngacaplak wae cing sabar betul. Punten akang cing sabar ya. Nu beureum. Oh pasien beureum. Bohong. Kebengkan ya. Lamun pemajikan sok ngacaplak adatna. Jadi kieu. Awe mah mengedepankan perasaan. Jadi kieu. Awe mah mengedepankan perasaan, akal paneuri. Gitu. Lamun lelaki akal tiheula perasaan paneuri, mata kumaha engke. Awe mah tiheula perasaan, mata gampang kasinggung. Tegop salah saeutik ya, salaki kasinggung ku salaki. Salaki nyarekan, gampang majikan perasaan terbuka, kasinggung. Mata ngacaplak. Adatna majikan hiji gaweana ngacaplak, 2 ramisak, 3 diwedak, 4 masak, 5 punten itu hak teh perasaan ngancing gede sabar. Mata ke rumah tangga kudu boga modal sajut bukan teh sakna sabar. Ayo ting pisah kunaon teu sabar. Cici Paramida kawin jeung Suhaib pengusaha besar, kawin di Arab pisah di Bogor. Ada peribahasa gajah mati meninggalkan gading, boro-boro gajah si Gisel meninggalkan si gading. Benar teh? Mata jaga perasaan sing sabar.
rumah tangga pertahankan ulah hayang pisah. Cek sleng ku tak bisa ini itu jauh. Sleng apa lagu eta apa? Pernah berpikir untuk pergi dan terlintas tinggalkan kau sendiri. Sempat ingin sudahi sampai coba lari dari kenyataan, tapi ku tak bisa. Betul. Aing kagok umur ieu. Waduh. Heeh, anjeun ring capek. Anjeun ring serak. Anjeun ring kesel. Anjeun ring modal. Doana sing sehat amin. Ya Rabbal. Matak sing gede ka sabar. Modal 1 juta, sakna sabar, 2 juta jujur. Naon terbuka, terus. Mata kalau salaki, punten. Salaki leceh luas leos ajakeun. Awas ye. Ieu mah leos, teu beja salaki jujuk pecang hul, Kang. Ajakeun bari nyanyi cek-cek. Di mana akang teh tos liar di mana? Mun ngaleos geuning sok tara bebeja. Ieu hate kuring jadi curiga. Sok sieun teh akang tos di imah. Aya meureun. Naon teh jujur, leres. Awas, hiji modalna sabar, 2 juna jujur, 3 takna takwa. Naon takwa? Imtisalu awamirillah wa jadinabun awi, ngajalankeun perintah Allah, ngajauhan jeung larangan Allah Subhanahu. Geus nikah mah agehan waktu Allah, jalankeun perintah Allah. Punten cek Rasul, mun urang agehan waktu Allah, demi Allah bakal diagehan kahirupan ku Allah. Amin. Tapi punten mun urang ninggalkeun waktu Allah, daguan bakal ditinggalkeun ku Allah kahirupan. Na'udzubillahi min. Atak punten geus nikah masuk sakumaha sibukna agehan waktu Allah. Karaos ku abi teh. Di mana diwih ceramah, punten. Naon gawe pun bojo? Pun bojo mah jam 2 penting abi balik. Tarawantun mayunan kulon. Awas, kupingkeun. Aja Siti Aisyah bojo Rasul, Siti Aisyah mah tarawantun mayunan kulon ka Rasul. Amalkeun ku aja. Salaki balik usaha cek teu meunang miheulan sare ka salaki. Ya. Pas tungar cengir. Punten. Di bawah kena mobil itu. Bojo abdi wih ceramah, punten. Abdi nggak penting kegiatan. Atau abdi upload terus menang 3,5. Alhamdulillah. Ngan teu butuh upload teu penting mah ikhlas kehet. Tiap kali ceramah naon gawe na bojo. Naon nang kadang durang-durang mobil salaki geus muka garasi kadenge. Garasi muka kakupingan geus nang lawang kato. Naon ngadaguan berkat. Ada biasa itu biasa. Biasana sok nyan. Nah. Oh. Abdi kamari punten. Abdi kamari sering abdi ka dieu Kang. Abdi sering ceramah ka Bakom. Oh, anu strawberry. Strawberry abdi suka maju kamari lewo. Di pasantren kuduna malewo abdi sering ceramah kamari dieu. Kasuka maju sering abdi ceramah kamari dieu. Rapi ceramah di Ciawi aya razia. Jam 1:30 penting abdi uih, da wengi. Tah,
abdi uis setengah 2 wengi kamari ti lewo tah di pasantren Putna Malewo di Masjid Lewo kanan itu Lebak nih. Jadi mah gitu ngakuan masjid terus kapalih kanan Lebak itu juga kampuran kan Putna Malewo. Uis ceramah abi ka kaci abis setengah 2 wengi dan jam 12 setengah 1 abi uis. Tah aya razia di mana Ciawi gitu. Pan uis ceramah sok digetos pakai jaket tara make nu kieu wae digetos tiris. Pas razia operasi gabungan mah jajar gabungan Satpol PP Polri TNI kabeh aya disub aya biru bos ya antara-tara maka abdi tujuh naon ieu razia menawi aya naon abdi mau wis ceramah aja polisi waduh menyebut jabri japren teu percaya demi Allah polisi mana mungkin aya dus nambah di varios 2 dus bener cek lamun teu wadus bisa ditilang pilih aya lagi ya pilih sok air Ciawi mau siang mah ayam ben ayam ben kita geus 2 jam tuh. Jadi modalnya sajud, sabar, jujur, takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Naon lamun istri ngajalankeun perintah Allah, taat kepada seorang suami. Hiji, idza amarta ata'atka, di mana cara ge marentah, maka ata'atka kewajiban euceuk turut kepada suami. Aya kakurangan, loba pasti loba Kang. Apa cek mun bulan puasa punten loba sasadu bulan puasa masak sok diasa antara lamun ke pas tos taraweh sungkem ka salaki pilih kirang bumbu hapunten di raosan puasa maklum bulan puasa bari nyanyi cek kalau kurang bumbu masakanku ini abang tinggal bilang nanti aku tambah lagi ngeunaheun sok tara amun penting di kamar sasadu tiap penting cepet kalau kurang geo sok tara oh tubuhku ini abang tinggal bilang nanti aku ada kebantaan, betul. Turut kepada kalah susurian ampun tanya abi teka jangkaunya gitu. Alhamdulillah coba ya Cici Centin Cidewi Cenur Cimas Ciaya Cekokong ayah BLT kacaca sabar jujur tak punten ayam bagja ayam bunga ece surga naiwati turut kepada suami ini apa itu salah pamajikan juang adil bahasa juang bahasa majikan heula balik pamajik ulah keteku kasalaki wae cenah kawing wae nyiksa teh lain kitu nya juang adil pamajik je pakna parabaneun tagih ce tagih makna makeanun tagih ce kebaikan pakna paraban napakah cek pajar bager punten napakah sing adil apa adil kieu adil teh di mana salaki dan jeung lauk kemajikan jeung lauk salaki jeung lauk kemajikan jeung lauk salaki jeung gepuk kemajikan jeung gepuk ulah salaki balak kecelakaan di restoran kemajikan mangga beuteum di mah hadapan salaki datang terlalu betul oh
mata kamajikan can sakali pamulikeun dage apaan adil betul pak ma kedua makna naon makian je tagih salaki je tagih beok terang je je di pakian angwan dipangolikeun pakian ku salaki 1 tahun 2 semester awah tiap per semester per genep bulan tiap genep bulan tagih tiap genep bulan aja serba teu tiap genep bulan tagih dieu aja sing teu tiap genep bulan rok sing teu samping sing teu kawaya sing teu kolom sing teu mukena ge sing teu jujur kosok tara urang tadi kosok tara malah adenge kosok tara bong ngancok nganyuk tara beja komo enak COD topi bedul burudul 2 beda kali tak sia tarak siap lebah betul pak ma enak ngerah adil salah sakna sanjung non sanjung puji salaki aja goreng patut pujian aja awas konten cek rasul 2 hiji cek rasul wala tuqabbi jangan pernah menyakiti perasaan kedua wala tanzibul wajha jangan pernah menyakiti fisik boro-boro menyakiti fisik boro-boro huak hauk keblak-ablak ciwajibit keblak-ablak boro-boro KDRT menyakiti perasaan temenang jagalah hati jangan kau jagalah hati lentera hidup ini diganti ku abi jagalah suami jangan kau marahi jagalah suami jangan kau khianati jagalah suami jangan kau bohongi relakan suami jikalau kawin lagi yes ayo meren well mau itu sorry kapan cek sinen hei istri masing taroat kacaroge masing hormat ulah osok goreng adat bisiku Allah di istri anu bakal untung nu soleh kur teu adigung baritara ganjang pundung mun salaki hayangeun asa digoongan ka lurah euy meureun saknasan hiji cek rasul jagalah perasa kedua temenang nyakiti fisik hiji temenang nyakiti perasa punten cek termasuk nyebat nami awas ya palurah tekenging nyebat nami ka pamajikan awas seorang salaki temenang nyebutkeran ka pamajik itu nyakiti perasaan sabalikna pamajikan temenang nyebut ngaran ka salaki temenang nyebut ngaran ka salaki awas itu nyakiti perasaan nyebut ngaran temenang kumaha hina salaki hideung black munah black tak kali salaki kuek apa maghrib salaki hideung menyanyi cek hitamnya arang tak sehitam rambutmu oh padamu utang lautan tak sedalam cintaku engkaulah sayang mutiara hidupku engkaulah sayang pelitanya hidupku kau tempat berteduh
dalam kesepian, begitulah hatiku, cintaku padamu. Muji gitu. Taras? Masuk taras? Ayo kerobogohan bedol, kerobogohan bir bawa permen. Kerobogohan emot bahala. Bahala emot aja tetap sampul. Nyanyi orang sutra, orang. Nostalgia masa berpacaran. Yes. Oh itu di Isya. Kerobogohan bir bawa permen, bawa incu bocuk lu. Oh kerobogohan, wah itu timpet-timpet. Wah kerobogohan, wah betul. Bus ke kamar, katahan kam. Oh. Awas sing emot ya awas. Hiji wala tuqabih teu meunang nyakiti perasa termasuk nyebabna kebingkeun. Siti Aisyah bager neng melanya khususna umumna ka ece Siti Aisyah pemikan Rasul nyebabna angkat naon tah ya Rasulullah dengan bahasa nada syauq mesra ya Rasulullah he utusan Allah ya Habiballah he kasih Allah nyebabna pangkat jeung ka salaki pun RT ya RT cobaan pasok tara awas ya teu meunang nyebutkeun kasalam sabalikna teu meunang nyebutkeun ka pamaji punten abdi kantos ya nguping hadis kieu hiji waktos Kanjeng Rasul wih perang ketika Rasul wih perang Hondak mutelapat Rasul wih perang kasabak Siti Aisyah keur cari pasosonten Rasul wih perang kang Siti Aisyah keur cari pasosore jam 4:30 kumaha Rasul najan dua teh kesang eta Rasul wih perang tinggal Siti Aisyah cari teras kumaha dipangku Siti Aisyah duk dilahun terus dilahun kumaha teras Siti Aisyah telegeuman mastaka dikeun salajengna dibangunkeun Quran subhanallah Kanjeng Rasul ngalahun Siti Aisyah telegeuman mastaka dibangunkeun Quran nuju silahun tolajol Umar bin Khattab rewas cek Umar bin Khattab ya Rasulullah kula silahun disini batur siang keneh cek Rasul ya Umar lamun anjeun hayang apal lamun salaki ngalahun majikan maka akan berjatuhan bakal ragrak sakabeh dosa salaki itu sabeng berat nu dilahun untung majikan genut tilu kali ngalahun bersih katakeun nu genut sing hidang wih teh ngamalkeun Pak ngamalkeun jelek 12 kali jelek salah kita ngomong modal punten cek tadi nyontoh mah kalau dalam urusan akhir mun teu nyontoh ka Siti Aisyah mudah-mudahan sing barokah amin ya rabbal apa hiji wala tuqabih teu meunang nyakiti perasaan kadua wala tadribul wajha rumah tangga teu meunang nyakiti fisik teu meunang huak hauk kuplak-kaplok ciwajibit kumplang-kaplok salah saeutik kawajikan teu pira uyah kurang jadi goblok pipina beureum balik ka sakamitoha hidungna betul mama pipi beureum baruh nyaut-nyautan pusat isi juring lain kuah ada jadi hati betul kau nyebut karanya juring be saminggu kuat keneh kalora 2 minggu kuat keneh Kang tinggal kewajikan gulang-guling di kamar sakulan teu sakar nyusul ka sahab toka Assalamualaikum nu ngajawab majikan salam saya tak ekon ka dieu damai duh mending pisah we teh ka dieu
hampura kalapasan jurig boleh sia jurigna cek majikan geus tepi ka dieu we jadi dia geus tepi ka dieu carita cinta nurang jika kidul jik kulon ngetan moal ngaram geus teu aya kakaitan antara urang duaan lain akang lain nyai urang geus lain-laina lahahai eta ulana ieu lagu judulna Don't Cry betul tak temenang awas tuh hiji jangan pernah menyakiti perasaan kedua jangan pernah menyakiti fisik temenang K D R mudah-mudahan rumah tangga sing barokah amin jalobang atau rumah tangga usahakan sing seperti dua lengan kata menyatakan pun kalian wala takun kamu lain hidup sing seperti dua lengan ulah seperti dua jeli bingka hidup sing seperti dua lengan ulah seperti dua jel tinggal ku aja dengan kencak gatel dengan katuh dari buruhan jadi dita rek gagaro tapi lamun ceuli palurah congi ek bilang usapan sia majan mabok bau ge areha ku aja tinggal ku aja tatapuran so leungeun jempol teu bedah gede di mana kotak hayang ngendok masuk mana juga jempol gobol atau jempol cingir bulebes jadi kenok daya kunaon kucing jempol teu apaleun namun cingir nu apaleun bujur hayam nih bijil nok pertarosan ti abdi heula mana nok jeung hayam jawab heula mana heula hayam salah kawarung beli hayam nok beli nok ati heula naon lak nok atuh benar tinggali tetap sing seperti dua jempol elehan cingir asup lebahnya ubit pamarsa palurah paling mana eko cingir urut bujur hayam eleh cingir jempol kali itu palurah nitah kunaon bucuruk benar tuh curug bagian nitah dongeng aya palurah karena bapak selamat Bogor RT karena bapak anda lurahnya bapak selamat RT na bapak anda bulan puasa di lurah panjing ke sepanduk sakit selamat menunaikan ibadah puasa semoga anda mendapat pahala isuk lurah macam selamat wings menunaikan ibadah puasa aing puasa semoga anda mendapat si RT menang ganjaran aing puasa kunaon tah colok betul tuh beda-beda tugas jadi manis naon baca boga parawan masuklah dilamar dihitbah cincin pada jari manis betul jejangku non gawena ngorong beda tugas betul boga tugas masing-masing awas hirup sing seperti dua kan kade hirup ulah seperti kebingkan ulah seperti dua anggota badan nusa ruang ngarana wungkul jadi hirup ulah seperti dua anggota badan nusa ruang ngarana wung ayat punten kana sepat kana kiram sopan contoh ieu naon dikeretan keas naon namina tinggal sarua teu sami rupa sarua kembar ngaran katuhu ku kenca ku jadi kuku naik kalau huruf kembar naon menyatu tuur beda
ping ping kuk kuk ping dan nen tak pip punya tarang beda balik deh kuk ping dan sus tak pip nong mata ke rumah tangga ulas 11 12 oh tinggali tiba ulah kalau ulas 11 12 13 paribasa 11 12 betul oh ternyata angka 12 istimewa sampai sabaraha jam sampai sabaraha jam sapeting sabaraha jam sampai sapeting 12 istimewa setahun sabaraha bulan 12 bulan lahir Nabi tanggal sabaraha 12 Rabiul di depan Bahkim tenangan penalti tenangan 12 oh itu kampung naon Kamayangan aya ibu-ibu nini kurang Kamayangan geus beres mandi teh Pak sungarui kurubut kalpak tuh di kosewat kamalong gebrus pinuh kutai silakan 12 benar tak? Ece boga liat jujur boga liat sabariji 12 itu bisi bohong sok punten bilang cepil sabariji liat bisi bohong soca jadi tangamung jadi lamai jadi bisi bohong turun kalah gimana sabar jiliakna jadi sabar turun kalah gimana jadi oh 11 nya 11 kodok kena kerot salawe wes 12 ada rumah tangga ulah 11 12 ciptakan rumah tangga baik di jannati rumah tangga laksana surga amin ya rabbal ciptakan ke ayeuna oh bentuklah rumah tangga Rasul kumaha Rasul selalu ramah tamah kepada seorang istri dan suami harmonisnya bener Rasul dongkap suami dongkap Rasul terojol kasih Siti Aisyah talak lat ngawaskeun uluk salam jadi kalimatnya ulah bakat jeblus tiap ke bumi boh ka kamar ejek di kamar bahasa kieu urang Sunda sampurasun urang Kombak sampurasun punten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh